Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih-solihah. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karaosnya ayeuna tos dinten Jumat teuing. Ayeuna arurang bade diajar bahasa Sunda. Atau siap diajar bahasa Sunda? Siap, alhamdulillah. Tata acana diajar, urang baca doa terlebih dahulu yuk. Coba angkat pandanganna. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna arurang bade diajar ngeunaan istilah usum-usuman. Pangajaran 3. Dina istilah usum-usuman aya 3 bagian. Anu pertama, nu patali jeung kaayaan alam, yaitu berhubungan dengan keadaan alam. Anu kadua nyaeta nu patali jeung kaayaan masyarakat, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan anu katilu nu patali jeung tataneun, nyaeta berhubungan dengan menanam padi. Langsung bae nya anu kahiji, usum-usuman kaayaan alam. Musim-musim yang berhubungan dengan keadaan alam. Nyaeta nu kahiji aya usum mamareng. Usum mamareng nyaeta usum mimiti rek ngijih. Musim di mana akan menjelangnya permulaan musim hujan. Anu kadua aya usum ngijih. Naon si ari usum ngijih teh? Usum ngijih nyaeta usum hujan ngecrek saban poe. Artinya musim hujan yang terus-menerus dari pagi sampai sore. Katilu aya usum dang darat. Aya nu apal naon usum dang darat? Usum dang darat nyaeta usum penyelang antara usum hujan jeung usum halodo. Jadi, musim yang menjadi pengganjal antara musim hujan dan musim kemarau. Anu kaopat aya usum barat. Nyaeta usum angin gede campur jeung hujan. Artina yaitu musim hujan yang bercampur dengan musim angin. Terakhir aya usum halodo. Naon nya ari usum halodo teh? Usum halodo nyaeta usum eueuh hujan atau musim panas. Istilah usum-usuman anu kadua nyaeta ngeunaan usum-usuman kaayaan masyarakat. Musim-musim yang berhubungan dengan keadaan masyarakatnya. Anu kahiji aya usum pagebug. Usum pagebug nyaeta usum loba nu gering parna, loba nu maot, yaitu musim di mana banyak masyarakat yang terserang penyakit sampai meninggal. Contohnya seperti sekarang ini, yaitu ada corona. Yang kedua, usum sasalad. Usum sasalad nyaeta usum loba penyakit anu babari tepa, yaitu musim di mana banyak penyakit yang menular seperti flu dan yang sekarang ini yaitu COVID-19. Lalu nyaeta usum patepok. Usum patepok nyaeta usum loba nu kawin. Jadi di mana banyak orang yang menikah secara bersamaan. Anu salajengna aya
usum paceklik. Coba tingali di gambar. Nya, usum paceklik itu usum paila kurang dahareun, yaitu musim di mana semua makanan susah didapat berkaitan dengan beras dan pokok makanan lainnya seperti air dan lain-lain. Akhir nyaeta usum-usuman tataneun, musim-musim yang berhubungan dengan pertanian. Yang pertama, aya usum macul. Naon sih usum macul? Nya, yaeta usum ngamimitian ngagarap sawah. Musim di mana pertama kalinya akan menanam padi. Anu kadua, aya usum tandur. Coba tingali di gambar. Usum tandur nyaeta usum melakeun binih pare. Musim di mana bertani atau memulai pertanian dengan cara menanam bibit baru. Anu salajengna aya usum ngarambet. Usum ngarambet nyaeta usum mangsa patani miceunan jukut nu jaradi di antara tangkal pare, yaitu musim membersihkan sawah dari rumput liar yang tumbuh di sawah. Jadi musim ngarambet teh ngabersihan sawah dina jukut-jukut anu liar. Usum beukah. Usum beukah nyaeta usum mangsa pare geus loba buahna nu barijil, yaitu musim padi sudah timbul padinya atau musim menjelang panen. Anu terakhir nyaeta usum panen. Ye, usum panen. Saha anu terang usum panen? Nya, usum panen nyaeta usum mangsa dibuat atawa ngalapare, yaitu musim di mana mengambil padi. Pangajaran dinten ayeuna parantos rengse. Aya anu bade ditaroskeun? Coba saha anu bade naros? Tiasanya nga-WA ka Bu Neni. Semoga pangajaran dinten ayeuna hideuk pahamnya ngeunaan istilah usum-usuman anu atos ku Bu Neni jelaskeun. Semoga pangajaran dinten ayeuna hideuk ngartos ngeunaan istilah usum-usuman anu atos ku Bu Neni jelaskeun. Kanggo latihan di bumi, hideuk kerjakeun tugas di buku paket halaman 30. Engkin tugasna difotokeun, dikirimkeun ka Google Form nya. Sekian pangajaran basa Sunda dinten ayeuna nya bareng Bu Neni. Tetap jaga kesehatan salih dan salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.